Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang barudak? Alhamdulillah. Tepang deui sareng ibu dinu pengajaran bahasa Sunda kelas 3. Mudah-mudahan sadayana aya tina kawilujengan, aya tinu kasehatan, sareng aya tinu kabahagiaan. Barudak, tong hilap kanggo dinten ayeuna urang belajar bahasa Sunda. Urang ngadoa heula nya supados berkah kanu pembelajaranana. Barudak anu soleh tur soleha, kanggo pelajaran ayeuna urang ngabahas tentang usum-usuman. Saterusna aya usum halodo, aya usum hujan. Kumargi di nagara urang ngan aya 2 usum, nyaeta usum hujan sareng usum halodo. Kamari panginten atos dibahas bumbu-bumbu nu sanes tentang usum-usuman. Ayeuna sareng ibu mah urang diajar latihan ngadamel karangan. Karangan eta ku ibu di pasien rambu-rambu. Barudak nu soleh tur soleha, ibu ayeuna bade masihan contoh kumaha carana ngadamel hiji karangan. Karangan eta teh ku ibu atos di pasien rambu-rambu. Eta ibu bade masihan 4 kalimat anu disusun. Engke ku hidup 4 kalimat eta teh disusun janten hiji karangan. Contoh karangan anu tos disusun ku ibu urang diaoskeun nya, ku hidup kupingkeun. Ayeuna geus mimiti usum hujan. Panon poe ukur nembongan nepi ka beurang. Kadang-kadang samemeh azan lohor geus cur hujan. Para tepi ka wayah magrib hujan teh. Barudak atos ngupingkeun tadi contoh anu ku ibu diaoskeun. Ayeuna hidup siap-siap urang ngadamel latihan. Ibu masihan 3 soal. 3-nya eta ku ibu tos disusun kalimat-kalimatna. Ku hidup kantun didamelkeun jadi karangan. Engke hasil karangan eta ku hidup mangga dipunyakeun atanapi diserkeun ka Google Form anu ku ibu bade diserkeun linkna. Urang aos heula, ieu latihan anu kahiji. Kelas ieu latihan anu kadua. Saterusna ieu latihan anu katilu. Terus diaos nya. Tah mun sakitu wae panginten pengajaran bahasa Sunda kanggo dinten ieu. Mudah-mudahan ilmu disampaikan dinten ayeuna ku ibu manfaat kanggo urang sadayana. Mangga ibu bade pamit heula. Ditutup wae ku doa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sateu acan ibu kasihan leuwih Google, ibu bade promosi heula sakedar. Upami hidup kadurai atanapi tatanggi atanapi wali usia TK tong hilap. Mangga biasa didaftarkeun ka RA Plus Al-Ghifari. Kaleresan ibu selain di SD oge tugasna aya di RA Plus Al-Ghifari. Diantosnya atur mangga ayeuna ku ibu bade diserkeun link kanggo ngintunkeun tugas bahasa Sunda di Google Form. Diantosnya hatur nuhun.